Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulam Taufik. Bari ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim teh seueur, makna Ar-Rahman Ar-Rahim teh seueur para ulama. Malahan Syekh Nawawi ge dina benten-benten dina kitab ieu bahasana teh kieu, dina kitab ieu bahasana lamun dina Mirqatus Suud mah Syekh Nawawi ngajelaskeun Ar-Rahman Ar-Rahim teh taya ti jajaran kadua ti panghandapna. Mun dina kitab nu urang mah War-Rahmanu mufidu jalailin ni'ami war-Rahimu mufidu dzaqaiquha gitu. Mufidu dzaqaiqiha gitu. Jadi nu disebut Ar-Rahman teh saur Syekh Nawawi dina Mirqatus Suud mah nyaeta mufidu jalailin ni'ami. War-Rahmanu ari lapan Ar-Rahman mufidu jalailin ni'ami eta anu maparin limpahan, anu maparin limpahan gede-gedena pirang-pirang kanikmatan. Warohimu jeung ari lapan Ar-Rahim tawa dibacana rek Ar-Rahimi rek Ar-Rahimu teh. Warohimu jeung ari lapan Ar-Rahim mufidu dzaqaiqiha eta anu maparin limpahan lembut-lembutna pirang-pirang nikmat. Aya gede jeung leutik teh lain bahasa ukuran kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da sakabehna ge kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mah gede gitu. Ngan ieu mah bahasa we hungkul upami saur apa mah nu disebut Ar-Rahman teh nah disebut nikmat leutik nyaeta hartina teh naon? Hartina teh nikmat anu kacangkau ku pancadria anu 5. Jadi nah disebutkeun nikmat gede gitu. Ar-Rahman nah disebutkeun dihartikeun teh nikmat anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Saur apa mah eta teh hartina teh cenah naon? Nikmat anu kajangkau ku pancadria anu 5. Maksudna nikmatna teh bisa katingali ku panon, bisa katingali at kadenge ku ceuli gitu nya kacabak. Seperti orang nikmat boga duit pan katingali duitnya nikmat gitu. Boga imah katingali imahna. Ya teman nikmat-nikmat anu zahir gitu disebut gede eta teh. Karena jelas atawa nemrak katingali ku pancadria anu 5. Tak sedengkeun ari Ar-Rahim disebutkeun nikmat leutik karena naon teu kajangkau ku pancadria anu 5. Bari jeung da dina hakikat nama ieu anu leutik ieu anu panggede nama gitu. Karena sapertina kieu nalika urang meunang nikmat di hampura dosa. Katingali teu sagede kumaha eta di hampura dosa. Bentukna kumaha sih di hampura dosa teh pan teu apa teu kajangkau ke pancaria tapi eta teh kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapertina kieu sapertina mun apa mah nyontokeun nalika urang aya hiji jalma diponis hukum mati. Apek teh salamet dina hukuman mati. Pan eta kumaha bunga ya, bunga. Sagede kumaha bungahna salamet dina non hukuman mati eta. Atau warna naon nih salamet dina teh bungahna teh rupanya tapi eta teh nikmat. Nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala eta maksudna mah teu kajangkau seperti nikmat boga ilmu gitu. Eta teh nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngarti kana ilmu teh. Warna naon sih nikmat boga ilmu? Sagede kumaha gitu nikmatna bentukna kumaha teh eta teh kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios tina
definisi Ar-Rahman Ar-Rahim gitu nya. Lamun dina Qatrul Gois Syekh Nawawi nyebutan teh kasirun bahasana teh sanes ieu gitu nya. Sanes mufidu jalailin ni'am wa rahim. Aya deui anu bahasana teh al-mun'im bijalalin ni'am atawa mun anu arahimna al-mun'im bizaqo ikin ni'am gitu. Mun di dieu mah bahasana teh mufidu jalailin ni'am. Mufid teh sumber gitu nya. Mufidu jalailin ni'am wa rahimu mufidu zaqo ikiha. Dan definisi Ar-Rahman Ar-Rahim menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dina Mirqatus Su'ud. Mirqatus Su'ud teh sarahna Sulam Taufik ieu. Tulina alhamdulillah sadaya